Oh, kasih. Maafkan aku, sayang. Aye. Wah, kebenaran ayah kamera deh. Kasih membuat Assalamualaikum. aku linu. Assalamualaikum. Sayang diriku pergi. Kang. Oh, kasih Assalamualaikum. dirimu. Aduh. Jang. Kamar sehat? Alhamdulillah, Kang. Kali. Lain tegiatnya majar digawe deh ke Bandung cek ari deh ke kamari. Mun kamari teh mangkat ke Bandung, Kang. Nang teu lah. Nyata ka dieu teh aya pangabutuh deui. Naon di wae ya, ada curiga aing ya. Lain yang namahan di 500. Berapa? 500. Kurang jangan. 500. Aduh, bener. Iya salah ya. Udah. Eta kira-kira sia nebusan iraha. Yang kewe Kang bener gajihan. Nah, berarti kan tambah gope nya jadi 2 juta kan nya. Sebenarnya duit aing keur eueuh ge euy. Kamari budak store ka urang. Panen kurang aing. Sampai lamun saya janji mayar bulan hareup, aing aya duit malah gitu. Bisa usahakeun masakeun. ayeuna kayak gitu. Aya tibang gope mah. Gampang lah. Jeung saya mah tuh. Naon susah atuh jeung saya lah. Siap. Ya. Tidak salah setegial ya teh. Duit mah aya gieu kalem ya nya. Tibang gope malah. Hese di nyokot aing lah. Ngel. Oh. Ya. Pas itu Kang? Hitung heula lah masih leuwih aing. Ya, tuh mah tadi tadi mah. Cicing lah, kau bukan hutang saka aing. Ya, mah kadikeun duit lah. Aing butuh. Maaf. 4. Tah. Aduh, kurang mah. Kemarin gua hutang ka urang 100. Aduh, ke heula we hutang mah. Rek iraha deui. Aing sih mah. Duh, lumayan ya. Yang muni cilok. Iya. Gila, balik mana? Kemari aing balik. Siapa nari duit mah ka aing mah teu wawuh euy. Lain masalah kitu hutang mah kudu dibayar naon ge. Berarti tah hutang teh unas nya. Heeh. Yo, saya teh kehead hutang kudu dibayar, saya teh saman utang wae juga ka sasage. Bayar hutang teh teh. Poek. Enggak teman. Kun. Mah, poek mah. Poek buka dah. Poek kene, mah. Iya teh sapi teh buka tetap. Duh, tadi teh nabrak jalmi. Tapi da motor teh kuna naon. Tapi majar masuk sial kuda disertu. Kira-kira teknik sih aya moalnya di bumina. Samperkeun we. Tuh, ning aya. Gebah sia. Astagfirullah. Ih, alon mah mending ngaruruwas. Atuh nuju naon we kieu ngaharekeun motor? Nya tadi teh nabrak jalmi lon. Di mana? Tadi pali kidul geuning. Terus eta jalmina kumaha? Teu kumaha. Kalah ganjen ka abi teh. Kan ku abi tadi tulungannya. Da abi ruas. Tapi kalau minta kenalan. Atuh lamun kenalan, Da alim atuh. Ari alona naonan atuh? Wengi-wengi ka dieu. nyata abi teh pararusing di bumi teh bararusen. Nyantos atuh urang dilebat. Terus ieu motor kumaha kok nabrak? Geus lah teu kuna naon. Silahkan tinggalkan jempol kalian untuk like video ini. Tong deketi atuh. Terus jangan lupa komen and subscribe. Oke guys, subscribe. Di subscribe. Abang.
Aing biasa. Cuy. Kumaha tadi urang ditinggalkeun ku Kang Berod teh. Tuh ini teh urang ka imahna ayeuna tadi trek naon geura. Lain kumaha ieu kabar Bandung euy na ieu kota Bandung. Coronanya bos. Masih corona anger. Aduh, sarua berarti nya. Sarua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kumaha tadi kakak ninggalkeun deui teh teh? Yang ini saya di Jogja tembakin nangtung gitu tersopan gitu lah. Dia duduk dia. Cuy. Duh Kang aya tamu nih rek mulang heula we. Nuhun ya ijisnya. Mereka mana sih? Mulang heula isukan mangkat kan isuk-isuk. Ada tah perjanjian hutangnya. Siap. Nah, Kang teh uilanya. Banyak enggak hati-hati lah. Kang, untung Kang. Pusing lah ini. Ye, Aisyah cing. Ampun Kang. Sapi. Aduh. Lain Kang tadi aya naon nelpon teh? Banyak yang nanya ya kamari ya kejadian di Lebaknya. Heeh. Kita bukanlah teh sopan gitu ngobrolnya aing. Siap. Tah gitu. Jaga kamari kumaha, kos kumaha teh kamari. Duh, nyata kamari teh mun teh salah mah urang teh da keur kasarean Kang. Nyeta pingkeun deui seulah kos kitu era aing euy. Mantap pingkeun deui cing bener jaga teh ulah bika kos kamari lah aing emu euy. Kudu jadi contoh kamari teh nya. Siap. Cuy, Siap. Tis. Siap. Celi masih kena normal kan Celi? Hah? Normal Kang. Cuy, Aya kene dua nana. siap. Awas sukannya nya. Siap. Ah, tadi urang dijongklokeun ku si Acuy. Usaha. Si Acuy. Bener sa cuy. Hah? Bete kahaja Kang tadi teh juga teh lain si Ima aduh. Tuh aing mah teu ngarti ka belah dinya mah piraku sia teh nyaho ka di aing mah euy. Ieu ngiluan teh sia. Teu Kang. Hah? Udah gara-gara sia tadi teh. Tah bener aing tadi rek nanya asa kaingetan ya. Tadi sa galut kos kitu naon diparebutkeun naon? Tah teuing sieu ujug-ujug mahekeun kopi we kana tongong urang. Tadi teh Kang, ini ningali awe gegelis Kang. Udah cuman awewe wae pusing gawe cing balik lah tong kudu ka masalah awewe lah. Hampura Kang. Gampang awewe mah. Penting sia gawe cing bener. Sia teh kaos kadali galut kos kitu ngewa, mos lain partner wae. Teu aing gerasa Siap kos Kang, kitu mah. siap. Awena kos kumaha nepi ka kos sia galut kitu euy. Gegelis Kang. Awena teh Kang. Siapa saya eta awena? Teu apa dumu kita Kang. Pokokna mah gelis Kang. Awena ge pake kacamata, pake motor beureum. Gelisna kos kumaha? Gelis Kang pokokna mah. Bawa awewe nu tadi euy. Awe nu mana di wae di sia euy. Tadi di jalan malahan katubruk urang ge. Kos kumaha awena? Pokoknya mah make kacamata buleud, Heeh. terus jenggoan nih buleud teh. Oh benar, heeh. Tinggal mesek gitu. Make motor beureum. Sarua aja satis. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Dun, sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Tah geuning, da ngomong teh tetangga si Madun tadi teh. Tah geuning dulu lah Dun, dulu lah. Naon ieu teh wa euy udah kedeka. Ada nyambung ya. Mah euy. Heeh tadi urang panggil jeung awewe. Heeh. Ngomong teh tetangga maneh cenah. Tangga anu mana nya? Teuing da pokona mah awewe teh make kacamata, Heeh. motor teh beureum. Oh. Eta awewe mah digelis pisan euy. Bapak sini sih ya mah. Teuing tah teu apa ngaranna mah. Tah sini sih. Lain tahu kos kumaha euy. Penasaran ya? Gelis Kang awe nama asli. Mantap. Mantap.